Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng enjing. Salam sejahtera kanggo urang sadayana anu rek nyaksikeun warta panganyarna ti Salatiluk Infotainment. Jumaah kaping 18 Oktober tahun 2018. Salah Infotainment bade mawakeun acara kanggo 15 menit ka hareup. Abdi Alvin sarta rerencangan Abdi Jihan bade mawakeun warta anu panganyarna serta terhot ngeunaan pupuhu OSIS SMA Negeri Hiji Cibinong. Kamis 12 September 2019, wargi SMA Negeri 1 Cibinong atos ngerayakeun pemilihan pupuhu OSIS SMA Negeri 1 Cibinong anu diturutan ku 3 paslon. Sarta tetela nu kapilih satu paslon anu jadi pupuhu sarta wakil pupuhu OSIS SMA Negeri 1 Cibinong. Hoyong terang wartana sapertos naon. Hayu urang sakseni wartana. Wilujeng enjing pamirsa, Abdi Safa atas aya di lokasi bade nanyakeun ngeunaan pemilihan pupuhu OSIS di SMA Hiji Cibinong. Sarta ayeuna Abdi atau sareng pupuhu OSIS Tubagus Lukmanul. Halo, Abdi di Salah Infotainment hoyong ngawawancara anjeun ngeunaan pemilihan pupuhu OSIS anu kamari karak dilaksanakeun. Nya bagus iraha jeung di mana eta program kerja gawe nu anyar teh bade dilaksanakeun. Anu program teh Jawara Siswa itu dilaksanakeunna dina waktos anu bakal kasorang atanapi nalika acara-acara anu tamtu di luar sekolah. Tempatna teh gumangtung kana event atawa pertandingan anu diayakeun. Mun saha anu berjasa ngabantuan anjeun nepi bisa jadi pupuhu OSIS ayeuna? Nu pertama Gusti Allah, nu kadua sepuh anu ngadoa, simkuring sareng rerencangan anu parantos ngadukung pikeun janten pamimpin OSIS. Naha anjeun teh hoyong jadi pupuhu OSIS? Kusabab simkuring hoyong ngalaksanakeun kapimimpinan diajar kumaha carana. Nalika pemilihan lumangsung saha anjeun lawan pangkuatna naha? Anu lawan kuatna teh paslon 1 kusabab aranjeunna langkung sae kana kampanyena sareng nyiapkeun kampanyena langkung. Terus iraha anjeun teh rumaos henteu pantes jadi pupuhu OSIS teh. Ngan beda, yakin anjeun biasa nyarekeun pasangan sanes. Hatur nuhun waktuna tu bagus, mugi-mugi kahareupna OSIS teh langkung mekar jeung ngajalankeun program gawena kalawan sae. Oke, balik deui ka studio, Safa di dieu ngalaporkeun. Hatur nuhun Safa. Sataacan urang teteras, hayu urang sakseni jeda pariwarai. Kalawat 2. Di dieu urang keneh warta ngeunaan pupuhu sarta wakil pupuhu OSIS SMA Negeri Hiji Cibinong. Balik deui ka reporter di tempat.
balik dari sarang abdi Safa, ayeuna abdi atau sarang wakil pupuhu OSIS. Abdi hoyong naros sakedik ngenaan pemilihan pupuhu OSIS kamari. Nalika pemilihan lumangsung, saha anu nurutkeun anjeun lawan pangkuatna naha. Paslon 01 sabab aranjeunna langkung saekana kampanyena sareng nyiapkeun kampanye na langkung lengkep. Iraha anjeun rumaos henteu pantes jadi wakil pupuhu OSIS. Ngan pedah yakin anjeun tiasa ngelehkeun pasangan sanes. Hatur nuhun waktuna Andika, mugi-mugi kahareupna OSIS tiasa langkung mekar jeung ngajalankeun gawena kalawan sae. Oke, balik deui ka studio, di dieu Safa ngalaporkeun. Atur nuhun Sapa. Oke pemirsa, tetelah kitu pesan waleran wargi sakola ngeunaan pupuhu OSIS SMA Negeri 1 Cibinong. Geuning walerana positifnya, margi pamilihan henteu ngan aya hiji perjuangan. Mimiti hukul lamun kasuksesan hiji jalma Bakal mawa hirup urang alus ka harupna. Nah, ayeuna urang geus dimimiti acara panungtung. Abdi Alvin Januar, jeung abdi Jihanunika. mios pamit ka pamirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kameranya kemana? Ayo ulang. Di salah dulu infotainment. Jumaah kaping kalau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.